Udah rek nanya ke mana? Nanya naon? Ari Allah katingali teh nya. Nyanta teh imang bule aya-aya wae nanya teh. Tapi put, nah si Ujang kamari siga nu ningali Allah siaput. Ah, mal mungkin si Ujang ningali Gusti Allah. Emang kumaha kitu? Nah atuh si Ujang ngomong kieu. Ya Allah, ieu pingping meuni mulus. Jeung bujurang di demplon. Di mana? Di Masih Siti. Sia bapak salinggo anjing. Ai Firman kunaon dahar di luar wae tara dahar di imah? Hampura put, orang hoream euy dahar di imah mah. Ih, naha hoream kunaon man? Hampura put, masakan mana teu ngeunah. Tarima kana tuh man arurang kawin teh jangan bangun rumah tangga, lain ngabangun rumah makan teh goblok. Anjing kacau kieu loading. Kunaon aya sia put ambek-ambekan? Iya, keur main game loading. Beak meureun kota maneh. Nya cigana cik lah, pas betul lah ka maneman. Kada put. Tah tos ngaran wifi-na si ganteng kalem. Nah, passwordna man. Buka tangcut selaput. Ai sia goblok, teu pirang password muka cancut heula setan. Sia goblok, eta passwordna. Put, Naon, Mang? ari bahasa Inggrisna susu naon? Milk, Wis pinter euy. Lamun bahasa Inggrisna nginum? drink, Wis pinter. Mun bahasa Inggrisna nginum susu? nen. Put, kunaon aya maneh? Kesel aing teh. Soal kunaon, Put? Kabogo aing salingkuh. Naon maneh Put? Ningali kabogo maneh ulin jeung awe lain? Lain dan leuwih ti kitu pokona mah. Kumaha teh? Heuh, aing nempok kabogo aing keur kikitu jeung awe lain di kosan. Waduh, poe Put. Ku aing mah nya doakeun tasiki bogoan kabogo aing jadi lato-lato tah. Nah, Put. Heuh, jadi mun kabogo urang kikitu jeung awe batur, kadenge kurang tah. Jadi ketrak anjing. Bulu, Aisyah goblok anjing, tega siapa tega? Tega naon sia goblok? Tega siapa? Opa dek dia super hulu naung kota, nyatana jeung batangna goblok siapa? Tos hayang kudu kumaha? Hayang deui we. Not, maneh ka mana wae? Geus 2 bulan aing teh neneangan teu panggih-panggih. Kan urang teh gaweuna dipindahkeun le ka Jakarta. Not, mun mana hayang nyaho, hirup urang tanpa mana teh siga susu tanpa hutang. Nah, emang kunaon kitu le? Heuh, Not, keur omang-ambing gubal gabel teu pararuguh. Asal tak mesum. Terus Mot. Mantap. Sok ayeuna ta baca nu ih. Ah, pinter Ratna. Ratna. Jang, ari mana dek ka mana? Naon Pak, jang mereka warung, emang aya naon kitu? Kadi heula geura kadi heula. Aya naon atuh Pak, ujang kerusuh. Di ditu ka dieu sabaraha? Ala-ala teh semua tetaekan. Nah, naon dari mana? Turun. Naon, Pak? Lain naon-naon, mana teh sok turun. Silabu kita geura. Turun. Nyapa ieu abi turun naik naon, Pak? Ayo mana kunaon atuh jeung tetaekan segala. Ieu Pak geus lila teu ditaekan jadi abdi. Kepada teu naekan abdi. Ngadang atuh. Ayo. Abi yo ulah katanya. Di kebon nya. Dek ka mana? Ka mana we atuh milik Bah, meni loba nanya mah aing we. Anjing, aing geuleun. Pare ka mana? Mana tahu taksi ya goblok? Weh, teh ka mana maneh? Iya rek dokter mata mah teh.
Emang mata mana kunaon gitu? Nyai tamut, ting kunaon nih panon teh. Setiap muka dompet, tara ketinggalan naon. Yang kenaon mana? Iya teh nuju melak kacang. Yang melak kacang di Nubala mah mau jadi-jadi. Ah teh mau jadi-jadi dasar wakene meureun. Teteh oge tah melak kacang na hutan rimba teh jadi-jadi angger we hiji. Kabur guys. Bisik-bisik mah Resia, eta baju tadi ganti teu ngadenge kitu ceuli teh. Cek aing ganti-ganti, saya baju. Bah atuh mah, ieu teh anak muda atuh mah ge pernah ngorak. Aing ngorak teh kitu sia teh. Daun deui atuh mah bajuna aya hungkul nu ieu pangbalikeun atuh sok. Pangmalikeun nya aing teh dikablek duit. Bajuna ganti ku boe. Nyasok atuh mana boy nu jang mah dipake lah ku abi. Resia memang goblok.